Salajengna wa in kana ma wara'aha. Wa in kana jeung lamun bukti naon ma perkara wara'aha anu sahandapeun itu si pikrun. Eta husnan alus fa innaha mangka sanyanyana itu bikrun eta syadidatur rugbati anu banget mika hayang mika resep pin nikahi dina ngalekuy. Wa in kanat jeung lamun bukti tu si bikrun eta tawilata zukni anu panjang gadona fa innaha mangka sanyanyana itu bikrun eta patihatul parji anu muka momokna anu bekeh kitu. Qalilatu syiri tur anu saeutik baokna. Wa in kanat jeung lamun bukti itu si bikrun eta sogirotal hajibi anu leutik atawa anu ipis halisna. Fa innaha mangka sanyanyana itu si bikrun eta gomidotul parji anu jero momokna jero si bauna. Wa in kanat jeung lamun bukti itu si bikrun teh eta kabiratul wajhi eta kabirotal wajhi anu gede wajahna. Golidotad dopairi tur anu kandel pirang-pirang gelungna. Dala nuduhkeun dalik naon zalika itu anu kabeh ala sogiril ajzati kana leutik bokongna. Wa kabiril parji jeung gede momokna. Wa doikihi jeung anu rupek momokna itu si parji. Tos sakitu heula. Salajengna dina ieu katerangan teh musonif masih keneh nerangkeun dina pirang-pirang rahasia ngabedah pirang-pirang parawan. Jadi ciri-ciri parawan bisa ditingali tina bentuk wajah gitu. Dina bentuk fisikna. Ciri-ciri parjina tah eta momokna si bauna tah. Saur musonif di dieu musonif teh ceuk ahli pirosah nya, ahli perlekuyan. Lamun bukti ta eta awewe teh anu perkara anu sandapeuna teh anu alus. Maksudna mah nya ieu ya sabalikna ceuk kamari lamun awewe anu pesek irungna berarti eta teh anu leutik kahayangna anu saeutik kahayangna dina jima gitu. Jadi kurang kahayang dina ngalekuyna teh. Tah ieu mah sabalikna berarti anu alus irungna anu mancung gitu anu bangir. Tah mangka eta awewe anu banget mika hayang, banget mika resep dina ngalekuy. Berarti anu sangean gitu ieu mah. Awewe anu bangir mah irungna sangean gitu. Alus berarti nya. Wa in kanat jeung lamun bukti ta eta awewe teh anu panjang gadona. Tah mangka eta awewe teh anu muka si parjina anu bekeh momokna teh. Tah tur anu saeutik baokna. Carang baokna teh nya. Bekeh tapi saeutik baokna teh gitu. Tah eta mah anu panjang gadona. Leres kitu eta teh para istri gitu. Wa in kanat jeung lamun bukti eta si bikrun teh si parawan eta sogirotal hajibi anu ipis halisna anu saeutik halisna teh atawa anu ipis nya. Tah mangka eta awewe teh nuduhkeun kana yen jero parjina. Jero si momokna teh. Berarti kudu anu panjang nya. Bisi henteu wareg gitu anu pondok mah.
eta nu saeutik halisna. Jeung lamun bukti kabirotal wajhi anu gede wajahna berarti anu rubak gitu. Henteu anu tirus saperti nu lobanya urang Cina gitu tarirus tapi ku make up geuningan tirusna teh. Tah ieu mah gede wajahna teh tur anu kandel pirang-pirang gelungna buukna maksudna beureum nya. Buukna teh kandel anu gomplok gitu. Tah ieu nuduhkeun yen anu gede beungeut jeung kandel gelungna eta teh kana yen leutik bokongna jeung gede parjina. Berarti bokongna teh leutik tapi ieu kelebihanana teh gede momokna teh. Wadoe kihi jeung tur anu rupek anu sempit. Nah, eta mah kahayang lalaki pisan nya anu sempit gitu. Ieu kelebihanana tapi leutik boolna. Leutik bool tapi gede parji tur sempit gitu. Leres kitu eta teh. Tah eta nya menurut ahlul firosah. Tah pirang-pirang awewe anu karitu teh nuduhkeun yen kana parjina teh atau baokna teh eta nya. Kantun wa idza kasuro wallahu a'lam bissawab.